Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Aing mah meni peragi gara-gara nilai lote kok kan dihukum. Tong kemana-mana mana? Iya. Awas yang keluar malah beda dahar sih. Iya mah. Ih, nih minta duit atuh. Duit jang naon? Nyajang jajan atuh mah. Maknya nya neng teh cicing di imah kitu dihukum tadi beda dahar meni kejam. Jajan wae. Manehnya meni dahar wae lapar mah. Sango loba. Iya meni kitu pisan da ibu tiri. Boga budak juga kuat kalieur ngadidikna. Kumaha mun boga 12. Aing mah PHP-keun wae ka batur tinggalna teh. Assalamualaikum. Mama Neng. Iya deh ku anger geus gogorowokan teh nya. Si Imas. Assalamualaikum. Mama Neng. Waalaikumsalam. Non Imas? Iya Mama Neng, masa ada ngantarkan undangan. Ya. Nah, undangan teh ku kopi Imas. Ngaranna di kampung atuh Mama Neng. Ngan saha ieu teh nu aja teh Imas? Maneh ieu teh jeung Pak RT teh kawin. Har. Lain atuh Mama Neng. Eta mah Sulastri. Eta geuning anu gagireut mah Imas. Dek ngatan cenah. Oh, gitu. Ai maneh iraha atuh? Iraha naon Mama Neng? Eta, nyunatan Pak RT. Banyak ya Pak RT udah sunatan. Atuh lihat meureun kudu make ieu. Gaji mesin. Imas siapa jeung diperpanjang segala eta teh. Ngan maneh iraha ieu teh kawin Pak RT. Kalunya ieu teh jeung geus nanyakeun. Bener teu? Bener. Teu kitu Imas jadi era kieu anu. Era. Maneh mah mending juga jelema wae eta teh jeung malu-malu sagala. Imas balik heula. Bye. Har kayak heula ai maneh ieu teh hajatna poe naon? Imas poho hajatna teh poe Minggu maneh minggu ayeuna kadenya. Oh gitu. Nya geus atuh juga balik lah. Har, ngusir eta teh. Ya atuh hejrinya anu si Bunda. Nah, ieu teh anterkeun ku maneh atuh Imas sakalian balik. Hoream Imas sama gawe. Kadenya ka si Bunda kontong di korupsi. Aduh. Si Imasnya lain sakalian anterkeun ka si Bunda. Soal gawekeun eta teh. Pas pisan kening Bunda. Mama Neng, naon? Iya Bunda si Sulastri nyatan cenah. Ya undanganna. Maknya itu undangan Mama Neng. Ku kopi segede menel. Teu boga duit meureun Bunda mampuna ku kopi. Maknya padahal mahnya kamari teh kabuna nginjem duit Bang Emok eta teh 15 juta cair. Oh gitu. Ari nginjem Bang Emok teh naon we persyaratanna Bunda? Naon itu Mama Neng? Mama Neng ngeluang. Henteu oge ieu mah nanya we hungkul. Oh gitu eta teh. Nya maneng tuang teh acan. Acan Bunda. Acan nyangu-nyangu acan ieu ge. Di bumi Bunda aya ulen ieu teh. Hayu atuh ka jero urang ngopi ulen. Nya. Hayu tuh Bunda abi ka dinya nya. Nya jangan ka dapur nya Mama Neng. Ayo. Meni lapar kieu si mama mah cenah aku aya sangu tapi meni teu balik pisan dasar ibu tiri. Assalamualaikum. Neng. Meni dek naon si Jasmine pasti ngajak jajan da. Naon yang teh boga duit tadi bare ku si mama. Kira naon kamu Neng? Kerleuleus nih Neng teh lemas dan juga tidak berdaya. Meni was gitu ya. Naon ieu Jasmine? Buka we atuh sorangan meni loba tatanya dia. Roti nuhun pisannya Jasmine. Pas pisan ieu kamu datang pas Neng teh keur lapar-laparna. Thank you ya Besti. Ya udah atuh sok makan kamu teh. Iya Min, nuhun pisannya kamu memang pemadam kelaparan. Enak enggak? Enak pisan Min, ieu mah roti kesukaan Neng. Padahal eta anu mangkukna loh Neng 2 hari yang lalu. Tapi masih enak ya, bagus berarti rotinya. Jasmine, anu bener kamu teh. Henteu atuh Neng kamu teh aku bercanda, meni bercanda. Kamu mah teu baleg. Apa ini meni wangi? Ica ini nggak ada rewas kamu. Ya maaf atuh Ica mah hanya mengikuti insting. Neng aya kene. Oh Ica geus beak. Ya. Ica kamu tumben ulin ka dieu ente bobogohan. Henteu da Ica mah geus putus jeung Kang Baduna oge. Nah bisa putus eta teh Ca. Aduh kenapa bisa putus Ca? Bukannya kamu mah romantis banget ya kalau posting di Facebook teh.
Iya, Ica teh capek min pacaran sama Kang Badru teh. Capek kunaon Ica kamu teh? Kang Badruna selingkuh. Ento, Terus kumaha atuh Ca? Kang Badruna kasar ke kamu eta teh? ento oge sih. Terus? Iya min Ica teh capek soalnya Ica teh lamun boga hate sok diajak iya jualan terus Ica teh tak ada dorong roda bala-bala Ica teh capek. Oh gitu eta teh Ca. Meni karunya pisan kamunya. Pantesan sok laleles jadi ini alasannya. Iya Neng. Para gadis ieu teh tos taruang tak acan? Udah memang Neng. Ica mah belum Mama Neng. Aduh iya karunya teh si Ica cantuang. Kalau atunya mama Neng yang masak heula. Si mamah magranya ai batur diperhatikeun, ai Neng gura diantepkeun. Kau malain anaknya mana Neng? Ica kamu tuh menang gitu, si Neng mau menang mulung. Jasmine ih. Kan enak kalau udah gajian mah lunasin dulu Bang Emok kumaha cenanya ya wipit teh bunda keur main Roblox sinyalan kieu. Anu burang pada bunda Neng Ratna hoyak ka dieu. Bunda lagi apa ini teh? Iya Neng keur main Roblox bunda teh anu teh ka dieu. Ini bunda Ratna teh mau ini ngelunasin Bang Emok. Oh gitu eta teh. Menya kira atuh orang telepon heula nih Emok nanya. Halo? Halo Bunda, nih Emok di sini. Tuh nih Emok datang. Siapa ini teh Bunda yang mau bayar Bang Emok? Menya. Terus apa we sih Neng ieu mah nya aya duduk ngalunasan teh? Pasti atuh Bunda. Idih, dasar mata duitan. Iya Neng Ratna bade ngalunasan Bang Emok. Jadi totalnya berapa ini teh Mok? Sebentar ya, saya hitung dulu. Totalnya jadi 200.000, 50.000 rupiah. Oh, bentar ya. Jangan ngintip atuh. Nih, hitung dulu. Uangnya receh ya, kita hitung dulu. Pas uangnya ya, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kalau mau pinjam lagi boleh hubungi aku ya. Assalamualaikum, duluan ya. Makasih. Waalaikumsalam. Idih, udah nerima uang lagi Neng Emok pulang ya. Bunda, Ratna pulang dulu ya. Mangga. Neng, mangga masuk segera. Wih. Alhamdulillahnya ya Neng Ratna teh geus lunas Bang Emok. Ieu mah saatnya Bunda mencari nasabah baru. Janji nasabah. Wah ya, nanya sedai. Apa tanya sih ieu mah antarkan hungkul. Itu laundryan punya siapa? Punya Ratna bukan? Lain, emang Bu Erna. Loh, punya Ratna mana? Kok lama banget sih ini teh beresnya? Har. Karena kemarin merena aku sayang beres doi. Kumaha cenah? Iya kan kira Ratna teh atuh ya sehari beres gitu ternyata lama ya. Har, aya yang tadi mah atuh anu ekspres laundryna anu mahal. Bos yang bos mereka emang Bu Erna heula, alas. Jadi kenapa sih si Imas teh nih sanksi pisannya sama Ratna? Padahal mah atuh ngejawab mah biasa aja we nih. Gelo sugan. Guys, Ica balik sekolahnya, bye. Iya, si Icem nih SMP Pisanda sudah makan pulang nih era. Yaudah, aku gede pulang Jasmine tong waka balik atuh. Sare atuh aku mah dek naon deui barina oge. Di dia we atuh sarena meuni jiga nu di imah teh boga spring bed wae. Yaudah atuh aku tidur di sini weh. Didinya tapi di nu keramik min, tong dina kasur. Di geus aku mah dek balik weh. Iya, meuni cok pundung si Jasmine, so atuh di dia min. Tah kitu atuh ngeser. Iya, meuni geus di juru oge teh ngeser. Jasmine, paneta libur sekolahnya. Orang ke Jogja yuk. Meni gila ke Jogja ini jika boga duit doang mana? Nya henteu boga sih eta ge. Orang ieu we min, orang black pepperan. Naon eta teh? Eta geuning min anu misalkan teh mun liburan kitu numpak ka lokal dolak, milu ka batur, terus mau ransel nu kitu black pepper. Eta mah black pepper atuh kamu teh lain black pepper. Heueuh we da ladaku black pepper. Heeh, eta pokona mah yuk. Bu meni bari lagi jika udah kebayakan wae ku mama kamu pasti ulaheun. Oh, heeh oge sih. Kumaha tuh nya?
Orang iya we, orang susulumpetan inditna. Kumaha? Bu meni kalau deket tuh atuh yang liburan mah tong nu jauh-jauh. Anu deket di mana? Di sawah we orang piknik. Meni deket-deket teuing embung. Atuh lamun di ieu mah min piknikna teh di Ciwidey kitu neng daek. Bu tiris di Ciwidey mah kamu teh? Orang ka pantai atuh, orang ninggali laut, ninggali cai. Citarum atuh kamu teh dasar orang kene cai. Ya meni di Citarum juga duduk ngelatutut wae. Geus orang ke pantai. Yuk. Bener gede naon sih ke pantai dek ngalah kerang. Nyanteng ngalah kerang oga tuh Jasmine. Orang iya ya, orang refreshing gitu, merefresh otak apaan naon ngaranna teh geus sakola teh capeknya belajar teh. Jadi orang merefresh otak di pantai gitu kumaha. Oh nih jangan masuk belajar wae deh. Terusnya orang ninggali sunset, orang menyelam, terus orang keteh di sisi pantai teh ninggali ieu geuning min bulai-bulai geuning anu mararake cangcut hungkul. Jigana resepnya. Jasmine. Jasmine kamu mah kalah ngorok baturkeun aja ngobrol teh. Jasmine kamu kunaon? Itu rondo. Iya mau ngelanusin. Karena duit tamu ke songi. Ayo duduk mayar tah. Aw ya. Keluar mau bedar. Awas jangan keluar mau bedar baik. Awas jangan mau bedar. Awas jangan bedar. Oh, dorong bala-bala roda. Roda bala-bala. Wah, lalu tuh buru. Nih, ngorok kamu. Jasmine, bisa nyok neng ngomong teh kasar. Dua, tiga. Jasmine.